Paguyuban Seni Calung Sumedang. Paguyuban Seni Calung Sumedang geus gumelar mangrupa hiji beunggetan boga nekat anu kuat keur nanjeurkeun ieu budaya Paguyuban Seni Calung anu urang Kabupaten Sumedang boga tekad anu kuat tur teu ikhlas
seni tradisi urang sangkan tetep pipi cinta balarea ngandung ajen kehiburan jeung atikan sangkan seni tetep langgeng jaya gitu atuh urang teh kudu hiji kuyu leres ngahiji babarengan sangkan maju kapayun lah paguyuban seni Calung Sumedang geus gumelar mangrupa hiji beungkeutan boga tekad anu kuat keur nanjeurkeun budaya bangsa paguyuban seni calung anu urang Kabupaten Sumedang kuat boga tekad anu kuat turta ikhlas keur nanjeurkeun ieu darajat bangsa para seniman hayu ngahiji raketkeun silaturahmi ngalawan anu teu salihuan durek mawa kaancuran seni calung seni tradisi urang sangkan tetep pipi cinta balarea ngandung ajen kehiburan jeung atikan sangkan seni tetep langgeng jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hadirin sadayana utamina pecinta SMTV Sumedang. Alhamdulillah paguyuban Calung Kabupaten Sumedang dina danget ieu tiasa ngiring bingah ngiring pakaulan dina mapak tahun anu engan. pang nama kieu Pak Kumaha tah, Pak? bayunan tahun 2023 kan urang kudu langkung ngaronjat tina sagala widang Leres pisan. ayeuna mumule seni sareng budaya Sunda Muhun. kalebet salah sawiosna aya calung Leres. kumaha supaya ieu langgeng kalayan kapayuna kedah leres-leres ditumuwuhkeun Alhamdulillah. gitu Atuh alhamdulillah ku pangersana SMTV urang sadayana sanes urang wae pinten di antawisna pan kamari parantos di AP nya urang Asia Plaza ngayakeun pagelan sarung. Alhamdulillah mudah-mudahan tadi anu disanggung ku pangersa mudah-mudahan calung di Kabupaten Sumedang teh majeng deui muhun da bade ku saha pinten upami teu ku urang sadayana margi painten pan di Sumedang teh aya slogan SPBS apal Atanapi, kene si bapak eta Sumedang puseur budaya Sunda tah dina palih dieu hayu urang sasarengan ti siklukna ti suklikna ti kampungna ti kotana anu micinta ka seni calung
urang sami-sami sasarangan sareng paguyuban Calung Kabupaten Sumedang. Tah malih makan kieu Pak. Calung mangrupakeun salah sahiji pagelaran anu kalebet dilebetna tos kasebat komplek. Laras. Dalam hartos komplek di dieu tinu sababaraha segi unsur kasenian aya. Laras. Tinu seni suarana aya. Aya, mohon. Seni karawitanana aya. Seni gerak aya. Mohon. Seni bodor aya. Aya. Kadang-kadang upami urang menggelarkeun dinu acara pasanggini kan tematik. Laras. Naon anu kedah diusung temana. Didinya tangtos mangrupakeun hiji media kanggo publikasi, kanggo reklame, kanggo penerangan ka masyarakat. Laras Kan kitu pisan. seueur pisan. Malih mah kan Calung mah komunikatif. Komunikatif. Mohon, tiasa ngadugikeun program-program pemerintah. Naon anu bade dugikeun ka pertanian, KB tiasa ku Calung mah. Nu margi hayu urang sami-sami ngamumule seni Calung. Sareng aya langkungna deui. Kumaha tah? Saja pitu komunikatif, grup seni Calung mah sering dihiras. Gampil eta mah. Benar bisa. Nya. Laras. Kumargi pisan. naon aya kasadaran teh. Jadi urang teu kedah ningali we nominal kapayun. Cik da urang mah aya babarengan kanggo ngamumuli eta. Laras pisan. Nya. Pinten utami mah urang silaturahmi. Bade kusahain pamita ku urang sadayana. Kitu sanes. Tapi Bapak langkung ti payun ya ka rekan-rekan sadayana sateu acana urang obrolan langkung panjang perlu peryogi ka uninga. Urang tepangkeun heula hiji-hijina. Oh tepangkeun. Atos apa yen eta biar mohon. kan ieu mah ti paguyuban Calung. Muhun, urang teh ti grup ieu teh sabaraha grup dihijikeun. Dihijikeun. Aya nu ti Jatinangor. Aya. Calung Jatinangor Aya. baris tampil. Aya. Grup naon teh grup naon? Grup Calung, Pak. Mun grup Calung naon namina? Namina grup naon gitu lain grup. Oh Calung. Pan mobil teh aya bus MS, Iya. aya bus doa ibu. Iya teh undang bers we bungkul. Grup naon Calung namina? Baceprot. Nah, grup Baceprot Di Jatinangor. Jatinangor. Ngon, mangga. Baceprot. Ayo deui ti Congeyang. Naon teh? Di Congeyang aya. Mana urang Congeyang? Family Group. Alhamdulillahnya. Pimpinan Pak Guru Karya. Jatinunggal oge aya. Jatinunggal, tah ieu Tah ieu Jatinunggal pangarsa aya. Pajuyaman. Terus kakoncara Pajuyaman. Ti Giri Karumbi pemulihan. Karumbi. Aya Calung Giri Karumbi teh kacamatan Pemulihan aya tah ieu. anu ngenang. Ya, Hadir. Jati Gede aya. Di Jati Gede aya. Tah ieu di Jati Gede hadir. Tuh, alhamdulillahnya rempeg diwubuh ku pangarsa Bapak Sekcam. Aduh, alhamdulillah nya tah batur, tapi batur. Pak Sekcam jugikeun ka resep micinta manya urang teu. Kayaknya hiji sebagai deui masyarakat dikenalkeun, aya Pak. kena mana? Grup hiji deui. Oh, dang yang jaga Yang jagat. Dan yang jagat ti pamulihan. Aya hiji deui Amor. Aya Amor mah nu bogana Cimalaka, anu bogana teh. Mohon. Amor teh nu bogana teh Cimalaka, Sumedang Utara, Sumedang Selatan. Laras. Tah malih mah kieu Pak. Pak Kumaha? Ujang Amur teh saresna mah salah sawios grup Calung lawah kapungkur mah masih populer pisan. Laras pisan. Malih mah anjeunna tiap sasih teh teu boleh we gaduh acara. Mohon, sae. Kamari we minggu kahiji dipanggil ka Garut na beuh. Mohon. Minggu kadua dipanggil ka Cirebon. Laras. Katilu ka Tasik kamari da teu eureun. Mohon. Minggu payun insyaallah dipanggil ku Maha Kawasa. Alhamdulillah. Tah ayeuna Pak satacan eta grup-grup mah tos dikenalkeun, tapi ieu tidinya saha. Oh. Jadi heula Mohon. ngenakeun simkuring aya wasta mah musa kedik da karya. Alamat simkuring di Congeyang, mau ai kabitna mah ti Dharma Raja, mun ka elem janten ngalih ka Congeyang sakitu hatur nuhun. Ieu Alhamdulillah abdi mah wasta teh Wawan Hidayat. Wawan. Kawit mah ti Cilemu, Kecamatan Pamulihan, grup Giri Karumi. Paingan Nah, jiga gitu. hui. Kan gitu. Pasti mekel ka SMTP mekel hui nya. Mekel. Insyaallah aya, pasti. insyaallah aya. Terus anu Ieu nu katilu. Sarajengna simkuring nepangkeun anger we nabi mah teu digentos ade rohana. Kapugarna menuju alit mah aya Prengki aya Dono. Olah. Nuju alit naon? Anu Mun teu Prengki Dono. anu kasohorna mah Prengki bae. Mohon ieu Pak Ade Rohana mun sok tapi kedah dieukeun ieu teh Pasekcam Tanjung Sari. Wah luar biasa di senina.
pencipta lagu ieu paguyuban calung teh pencipta lagu nya ieu Pak Ade Rohana. Keprok atuh. Keprok. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Sekcam. Anu salajengna ieu. Ari sim kuring mah saur Kidalang Andian teh Abah Juya cenah. Neme alhamdulillah saumur diangkan janten Abah cenah Abah Juya man. Mangga. Salajengna ieu tah. Anu salajengna sim kuring Kang Ujang. Ujang naon? Kang Ujang we. Ujang naon seueur Ujang teh Ujang Karma aya. Aya Jang Wawan. Ujang. Kang Ujang. Aya Amor mah lain menang emak teuing ti saha. Seueur anu nyebat we atuh sumping cenah Ujang Pana Amor. Naon adalah deuing mah. Amor teh nya eta singkatan anak-anak Morina. Wah, hebat. Tapi kade Kumaha? upami jenengan ayeuna teu kenging pondok kumat kitu aya pelanggaran anu teu kenging ngaran jalmi mung sakecap. Minimal kedah 2 gitu kan. Sapertosna Ujang Karma berarti aya 2. Ayeuna teu kenging kitu danget ieu kapayun mah kitu nya aya aturanana. Tah Ujang oge kade teu kenging Ujang wungkul. Oh gitu. Kada aya panambihan udah. Margi upami Ujang wungkul kadang-kadang sok pada miwarang. Ujang cik pangelapkeun tai kotok gitu. Ulah. Jadi segala rupi bagian Ujang gitu. Lain. Tah anu salajengna ieu ya. Atosnya ieu Kang Ujang Amor. Ieu saha? Ujang keneh ge. Seur teh Ujang di dieu teh sanes mah. Ujang naon? Nepangkeun wasta singkuring Ujang kerenna nya Ujang GR. Jadi aya komunitas Ujang gitu. Iya, mangga nepangkeun. Tahu pabrik kuring mah Ujang, abdi ge Ujang. Ujang Cece. Ujang Cece Obet. Nya Ujang, nya Cece, nya Obetnya. Oh, Jadi tidak seueur gede. alhamdulillah. Jadi Ujang Cece Robet bernya. Obet teh eta teh singkatan. Oh, kumaha ta O-na? O-na orang, B-na? B-na baik, E-na? E-na eling, T-na? T-na takwa. Tapi hebat. Orang baik eling jeung takwa. Obet jati Hebat, gede. keprok. Hatur Takwa. nuhun. Laras takwa, ai tadi salat subuh teu? Oh, alhamdulillah. Kan ieu tukang kenang urang mana saha? Ngenalkeun abdi wasta Ujang keneh wae. Ujang Karma Asmara. Aduh, hebat. Di Cilembu gini Karemi. Sok kenalkeun. Yo wasta Hilman. Di mana? Ti ente. Ti Conggeang. Tuh. Sim goreng ngenalkeun sami nuju alit mah Ujang ngan benten ieu mah Ujangna Ujang pelek upami ayeuna tos aki-aki kieu mah disebatna teh Abah Uu. Tapi sami jalmi. Insyaallah sami Bising. sakapeung Bapak Sekcam atur nuhun hidup Cilembu. Ya, jang UU-nya. Lah, aing geus kolot mah UU geuning. Budak ningali ka mah UU cenah kitu nyebatna teh. Ya. Aya SMTP HS pisan. Aya. Wilujeng patepang mapak taun anu anyar pinuh pangharepan aya dina kabagjaan PSC Sumedang gawe bareng SMTP memulai seni tradisi sangkan teka silih junti Wilujeng patepang tahun 2023 pinuh pangharepan aya dina kabagjaan
PEC Sumedang gawe bareng SMTP mulai seni tradisi sangkan teka silih junti ayo babarengan puji syukur kanu agung malamanda kinulur karahayuan urang puji syukur ka Allah nu robun gopur malamanda ginanjar kawaluyan tepang tepung tahun anu anyar pangharepan aya dina kabadang PEC Sumedang gawe bareng SMTP mulai seni tradisi sangkan teka silih tepang tepung tahun anu anyaran ginulur karahayuan PEC gawe bareng SMTP malamandar aya dina kamajuan muji syukur ka Allah nu robun gopur malamandar aya dina kabagyan urang muji syukur ka Allah nu maha agung malamandar ginanjar kawaluyan Go!